lain gitu dusun maksud aing mah. Maksud kieu atuh panggilan terindah teh dina rumah tangga urang mah yeuh urang Cikeusal, urang Malingping, urang Banten pakai panggilan terlembut, anyar kawin, aa neng, bener? Boga motor ayah bunda, meuli mobil papih mami. Siapa teman taskeun maneh? Pugu ngoyos papih mami. Papi, iya keong papi. Cek salakina engke mami, puguy anak tutut di iluan. Aing papih mami parebut keong sia mah. Aing nyandung mah niatkeun bae parentah Allah ieu Pak. Ngeun ari berhasil henteu mah kumaha Allah bae eta mah. Demi Allah ku lagi hayang mah hayang ngeun sindi puncit kerees aing ge. Aing curhat bae ge. Mumpung jauh aing ge. Oh eta live TikTok lain Mang. Bisi di dulu aing ku pamajikan. Balik aing di kuncian kayak. Menyala bangku. Menyala si kamar ge kahuruan salakina lebeting menyala. La ilaha illallah. Wakala jamu produksi sudah muncul. Rajin-rajinlah minum jamu agar badan kita sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Amin. Budak laletik ulah lupatan teuing. Puja-puji syukur kehadirat Allah anu Maha Ghafur. Salawat sinarang salam hayu urang sanggakeun ka junjunan alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Katut ka para keluargina, para sahabatna hingga urang nu hadir di kampung ieu mudah-mudahan kenging syafaatul udma. Amin. Al mukarramun wal muhtaramun. Bapak MC, mana MC na di dieu? Mana MC na ieu? Loba ieu. Urang doakeun ieu saderek MC sing nyaeta di pasihan ilmu anu manfaat. Amin. Luar biasa MC na tilu bahasanya. Three language. Bener teh eta aing ngomong dak. Ngadar lok asin bisa bahasa Inggris ya. Aya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa non tadi bahasa Arab. Luar biasa generasi kampung Sontrol, mudah-mudahan janten generasi anu luar biasa. Amin. Masya Allah. Al mukarramun wal muhtaramun. Tehilap ka para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz setempat, Kiai Yaya Taufik, Kiai Sarim, Ki Indin, sarang para kiai ustad anu sanesna, boh kiai anu ti luarna, ti tebihna, ti caketna, urang doakeun ieu para kiai, para ustad sing ku Gusti Allah dipasianius anu barokah. Amin. Kunaon para kiai, para ustad kudu didoakeun. Bo ulah heuy dusun kah gitu. Duh aing bo tah gitu. Coba, woi belah di itu, iya panitia luar biasa ya. Coba lamun iya kan mau baliknya con kolot amat punya. Iya diharapun di parawan ya. Nuka dua jahe, ibu-ibu katilu, ini belah di itu betul. Iya man ini harapun aing deh ya. Orang doakan, iya sawarna jelas deh ya. Hah? Jelas. Orang doakeun ieu para kiai, para ustad sing Gusti ditatambihan kamuliaanana. Amin. Kunaon para kiai, para ustad kudu didoakeun. Kusababna ieu para kiai, para ustad loba jasana ka urang. Orang dieu moal anu bisa ngaji, moal anu nya hukum agama, lamun teh jasana para kiai, para ustad leres. Sawang sulan deui doakeun guru urang sing nyata dibarokahkeun sagala kahirupana. Amin. Tehilap nyata ka segenap aparatur pemerintah, Bapak lurahna ge urang kidul tatangga kula. Bapak RW na aya teu Pak RW? Oh aya heuh tadi linggih ge dinu Pak RW. Bapak RT na teu aya teu teh? Orang doakeun ieu pamarentah, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, bahkan Pak Babinsa, Babinmas luar biasa. Ngadangu sambutan Pak Polisi. Teu Pak Polisi na ieu. Mana ieu? Aya teu?
aing menek di alam kok yang terjadilah gagah polisi nasehat lagi doang kiai baik luar biasa. Idza aslahal imam amnal ubad wal bilad, lamun pamimpinna bener, lurah na endah, RW na endah, RT na endah, polisi TNI na endah, amnal ubad wal bilad, yakin masyarakat nak bakal jantan masyarakat anu aman tur tentrem. Alhamdulillah. Masya Allah Bu. Tehilap kal mukaramun nyaeta Bapak Ketua DKM se-Desa Sukamaju sarang para jajaran Ketua DKM luar biasa. Pak Ketua DKM ngarahkeun ka urang sadayana pikeun nyaeta gaduh generasi anu luar biasa. Jarang Pak Ketua DKM di Malingping mah anu kos kieu kompak. Abdi cemburu salaresna mah. Cemburu. Luar biasa di dieu kasepuhan. Luar biasa. Jadi aset anu mahal. Gitu. Urang doakeun dinya para Ketua DKM sing dipanjangkeun yuswana tur barokah. Amin. Tehilap kasadarek para panitia mudana, panitia sepuhna, orang doakeun maknya pemuda hari ieu nyata harapan bangsa. Leres teu? Masya Allah. Pan pantes maknya dinu hajatan, dinu kawinan, anu nungguan prasmanan eta pamuda lain ini. Bener tak? Coba di dia aya kawinan anu nungguan prasmanan ini pantes tak? Teu payu tuh cenah ge. Di dieu aya nu kawinan nu hajatan anu nungguan prasmanan parawan bari jeung ngorak keneh, pamuda bari jeung kasep, parawan bari jeung geulis, jol beh jelema gembul beuki nyatu. Naon cenah mah? Ampur aing mah urang Malingping Makassar mah nya. Sami bae. Beneran Malingping Makassar beda jeung urang dieu. Ai di dieu lamun dahar isuk naon ngaranna? Mumuluk. Dia aing mah leuwih kasar deui, kekenyoh. Ampura ibah kasepuhan kiai ngaji ti penting mah dibawa serius mah hees ye. Nya bari jeung kula tadi keur hees dihudangkeun ku budak santri, Kak cenah geura dipanggil. Beneran ieu lulungu. Masya Allah bari jeung dibere kado mabok mah alhamdulillah. Mah aya kado di dinya aya. Allah alhamdulillah mah teuing burungnya bau-bauna burung. Orang doakeun ieu panitia di dieu koma panitiana panitia muda insyaallah para pemuda tong leutik hate yakin pamuda ayeuna bisa neruskeun perjuangan kolot anu ayeuna. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah satacan urang nyarios niatkeun heula kumpulna urang di dieu pikeun nguatkeun iman urang ka Allah. Naon cenah Bu? Nguatkeun urang iman. Kunaon iman urang kudu dikuatkeun kusabab iman urang teh yazidu wa yanqusu, iman urang teh turun naik. Ceuk urang Malingping mah imanna iman edan eling keur edana sabulan telo ka masjid ge keur elingna 3 poe 3 peuting di jero masjid horeng ka kunci. Hartina kumaha iman urang teh yazidu bi taah wa yanqusu bil maksiat, iman urang teh nambahan lamun urang hihijian dina perkara ka imanan, iman urang bisa ngurangan bahkan bisa leungit lamun urang hihijian dina perkara kamaksiatan atau hihijian jeung jelema ahli maksiat. Hartina mah Bu hayang endah hirup mah kumaha gaul cak ulama Syekh Ibrahim ar-ruh karih. Naon cenah mah? Ar-ruh ai roh teh doang angin hiliwir angin lempang ke tempat anu seungit-seungit mak. Bener tak? Hiliwir angin lempang ke tempat anu bau-bau mak. Jadi hayang endah hirup teh kumaha gaul. Anak urang ge sarua gaulna jeung kiai disebutna ge santri, gaulna jeung jawara disebutna ge preman. Bener teu? Makana nyolehkeun budak ayeuna mah leuwih gati tibatan budak baheula nya mah nya. Kusabab kuari mah aya ieu nya mah. Naon ieu mah? Setan gepeng. Bener teu? Budak leutik sagede-gede kieu kuari geus ngomean HP nonton lagi bocil siutna YouTube. Bener teu? Bener? Gede saeutik kuari main FF, main ludo. Bener? Ngagedean saeutik judi slot sia ngadepok. Bener? Nini nage sarua deui main oray-orayan jeung aki-aki.
ibu-ibu nasarwa di kumaneh naon coba ta tiktokan teureun suserian ngarasa sarua aing tiktokan mosok ngeun aing mah telak jojogedan dina kamera aya di ibu-ibu jojogedan mah henteu cenah kiai ngeun kula sok ieu COD-an mealian paket eta kasepuhan hai zaman kuari pamuda eta dina tiktok sagala aya ka meuli-meuli hihid aya makna tiktok mah bener teu kadi aya tukang paket aya aya kadi gorengnya bo komo awewe mah melian itu skincare nyawa skincare obat banget supaya putih bener heuh sia banget putih tapi punduk sia hauk aing nyaho bener makana ka pamuda anu jomblo nu kawin lamun kenalan jeung awewe tingali heula ulah beungeutna doang deuleuh heula sukuna lamun sukuna hideung ka luhur ge geuneuk komo bujurna mah dog puyuh borelang bener mah eta zaman kuari skincare macem-macemnya aya nu 500.000 JJ Glow bener aya Red Glow 750.000 bener atuh aing teh aya nu 1,5 juta Dr. Richard 1,5 juta ta bening scare aya nu murah mah aya 5.000 Kelly dipakai kunin ini nih sia doang tempe bulukan ampura bahi mengaji siar bahnya ngaji resep ngaranna ge bahnya ieu mah ada taman macam-macam aya pepetasan tadi aya teh pepetasan eta pepetasan simbol cek ulama simbol nu nyeungeut nage rada kurang saeutik eta pepetasan kumanehna anu nyeungeut kumanehna nutupan duah ditutupan polongannya siga aing polong eta nu nyeungeut pepetasan kumanehna nu nyeungeut kumanehna nutupan hartina kumaha ulah sampai ngondang mubalek jauh-jauh ti malingping kori jauh-jauh ti malingping giliran diomongan perkara hukum nutupan ceuli siap ngadengekeun siap bener ya sampai subuh siap ibu kuat saya pingsan bu dia mah tega aing paeh meureunnya kiai modal los cina berurang di maya lanjut mak niatkan anu kadua kumpulna dieu pikeun nguatkeun cinta urang ka Rasulullah sallallahu alaihi kunaon cenah kiai cinta kudu dikuatkeun jelas kusabab ulah-ulah ka Allah jeung ka Rasulullah kanu jadi pamajikan ge pak bu kanu jadi salaki ge ari cinta mah tenang hate bener teu bener sia mak bener ari cinta mah aiku bogoh mah kasalaki ge ngeunaheun hate bener teu bu salaki lamun bogoheun ka ibu ibu hayang martabak dibelikeun ibu ka Cikeusal hayang nasi goreng hayang naon bae dibelikeun ku salaki ari bogoheun mah sok diturutkeun teh ku salaki oh cinta itu indah naon cinta cek parawan mana parawan neng ai cinta naon neng naon cinta cinta cek parawan cerita indah namun tiada arti well tuh budak laletik membahar aja well bebas ayo cek ibu-ibu naon cinta mak lain dusun cinta adalah cek ibu-ibu mana cerita indah yang penuh kisah kasih dan berakhir kusah kose sama kadinya baik arahnya ayo cek santri kumaha mana santri di dia santri mana santri tah santri cek santri cinta kumaha syai'un la yura wala yumassu walakin yuhasu cinta cek santri teh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata tidak bisa diraba oleh tangan namun bisa dirasakan getarannya dalam dada anjay wah aing dak aya ceramah kieu aing mah apong bae nurut bae cenah teuing bah nu penting urang daripada ieu tuh teuing daripada gandeng mending ngaredeng dak laletik mah ya aman indung teu pusing teu jajan bae tapi luar biasa dari pak anak daek di pos ronda lelempangan mending di pengajian bener Masya Allah bu tahe astagfirullahaladzim kudu dirukiah meureun ku aing ya
aing beak disentakan 10 kali aing kadi edan aing ya. Coba Bu, cinta dasar orang kumpul iku cinta bener syariat nama ku panitia orang dikumpulkan hakikat nama ku sebab orang diberi cinta ku Allah cinta ku Rasulullah hadir di tempat iya insyaallah kumpul orang jantan kumpul anu barokah amin. Sancan orang lanjut orang baca heula Bu diburi iya aya baleho iya jasa batur kudu dibaca karena sebaik-baik jelema mah lain jelema hayang nerimaan jasa batur baik tapi kudu bisa ngahargaan karena jasa batur bener iya jasa batur ilmu batur orang baca ya peringatan Isra Mi'raj tema nak memahami esensi ketaatan melalui pengalaman spiritual kadituna kahalangan ulah tarungkul kumane. Tah Masya Allah Bu didinya aya qori luar biasa ahli qiraat sab'ah Ki Haji Suendra gagah di Malingping didinya aya foto kula doang pemburu hantu eta aing geus newak tuyul kamari. Masya Allah lanjut Bu nyolehkeun budak ayeuna leuwih gati tibatan budak baheula bener budak baheula mah Masya Allah eueuh gogodan ye eueuh ieu eueuh HP bener paling jago budak baheula mah ngomean lebu ngomean taneuh dikumpul-kumpul neka mana eta Kak Haji budak kahalangan ku mobil jabali kita korit bohong cenah nek parkir baheula mah paling jago budak emanya baheula kolot mah ngumpul-ngumpul lebu ngumpul-ngumpul taneuh disodok di kiihan bener teh mak ngomean HP baheula maneng paling jago budak baheula lain ngomean HP naik kana tangkal nangka jot-jotan nya manya jot-jotan kala pajambu mede oyot datang di hua pantahi eme baheula kitu manya teu ngomean HP budak baheula paling jago ieu teh ageun emak naon tah ieu teh ageun tatarucingan bang kali lima go bang aya kadi aya ih sugan aing mah Malingping doang wahai tukang baji gur aya kadieu nya aya kadi aya ih sugan teh di Malingping doang aya nu kieu teh mah lempa-lempi lempa-lempong ngadu pipi jeung no kompak bener ngan anu ulah menu kieu teh ageun sempal sempil ari pil film rame ari me ulah eta mah ulah sia ulah na eta mah ulah disun ulah aya kadi aya meong gede eueuh HP baheula viral kokotoran budak baheula zaman Abah Haji zaman Kiai kokotoran budak baheula tapi hatena tetep murni bener teu budak baheula kokotoran awakna kokotoran bajuna tapi pikiranna tetap jernih ngemurnikeun ka Gusti Allah Ta'ala makana dawuh Ibnu Ruslan hayang endah anak mah awwalu wajibin alal insani marifatul ilah bistiqoni kenalkeun heula anak ka Gusti Allah insyaallah anak salamet makana saneuheur-neuheurna budak baheula saroleh geus kolotna kusabab ku kolot baheulana dikenalkeun ka Gusti Allah Bu zaman kuari sing hade loba jurig nyiri wuri setan mindah rupa kumaha teu saeutik anak urang ge leuleumpangan ti peuting komo bikang mah dijemput ku kabogohna naik motor anu nyorosot teh ya motor Sunyoto nyaos ya Sunyoto susu nyondol kana tonggong ngan emak mama lain Sunyoto tapi Sulaiman susu lair rada aman coba nu hade nyamanya Masya Allah perbaiki lingkungan insya Allah endah bahkan Kangjeng Nabi nalika sabda Isra wal Mi'raj Pak Ketua DKM Kangjeng Nabi ngadeg nangtung cuk orang Malingping mah ngucapkeun amin 3 kali amin eta lamun ngomong amin nu endah komo kedeung deui ieu urang taraweh ye eta amin panjangkeun hamzahna mimna dipanjangkeun kumaha
amin. Jadi makmum taraweh ulah sok nyentakan imam di dia kumah jadi ngaminan aku mah dia balik taraweh sia imam nyeri hulu deh yo jagaralak makmumna. Kangjeng Nabi ngucapkan amin ti luang sulan eta para sahabat kaget punten cenah Kangjeng ieu Kangjeng ngaminan doa saha jaku kami teka tingali ngadoa dauh Kangjeng Nabi kaula kadongkapan pimpinan malaikat anu namina malaikat Jibril alaihi salam ngadoana kos kieu hiji ulah tarima jalma salatna ibadah hajina puasana umrohna jalma anu nganyerikeun ka indung bapana. Di dia aya keneh anak nu sok nganyerikeun kolot aya dengekeun ye kanu anyar kawin kanu geus kawin anu aya keneh indung bapakna ulah sok nganyerikeun indung bapak jalma anu nganyerikeun indung bapak moal ditarima ganjaran salatna umrohna hajina sedekahna unggal tahun Rajaban unggal tahun Muludan lamun nganyerikeun indung bapakna moal ditarima ganjaranna. Lanjut ieu mah gagah di Jakarta usaha be toko hebat mobil Innova laptop Toshiba HP Nokia meureun pamajikan ge dua balik ka lembur imah indungna imah abahna tembok nage bilik lantai nage tina taneuh dipake salat ngebul giliran indung bapana maot di tembok kuburan indung bapana. Lamun indung bapana bisa hudang matina kuburan eta indung bapana bakal ngomong aing mah teu butuh kuburan aing ditembok butuh ge baheula keur di dunya kunaon lain imah aing anu dibangun geus kitu can kakolot wajar hirup hese bae wajar awak geringan bae wajar loba masalah bae kusabab kolot ditamelarkeun teu saeutik nganyerikeun kanu jadi indung bapa kunaon molohokeun aing teuing aing mah pahit tapi jadi ubar balik ke Rajaban cager urang kabeh amin neuk naon di apongan bae unggal tahun Rajaban di kieu-kieu Muludan di kieu-kieu ai ka kolot nganyerikeun bae mereka kolot 100.000 lebaran eta ge hayang kadeuleu ku anak nu lain balik deui mah sia ka Jakarta kumaha coba eta kotok kudu dibawa beas setengah karung dibawa kue dibawa teu saeutik kolot mah kadang ditimbelan eta anaknya geus sagala dibawa ge bener non kolot hitung-hitungan henteu kolot macing mikir jadi anak baheula urang di jajanan kudu jadi indung bapak kiwari jajanan indung bapak urang jam motor ge teu bisa meuli cash di kiridit pira ku indung teu bisa dibayar ku urang di jajanan bener teu kabeli mobil meuli lunas dicicil bener teu Pak atau indung bapak urang geura di jajanan ku urang bo kunaon ngarepel marolok aing serius lanjut ieu moal nyeri hate moal coba kakolot perhatikeun komo anak lalaki ye sampai kapaeh anak lalaki mah wajib ngaulaan indung bapana. Kangjeng Nabi nalika tawaf di Mekah mendak hiji pamuda eta leungeunna lalecet lalocot lalecet getihan ceuk Kangjeng Nabi wahai pamuda anjeun kunaon ieu leungeun lalecet dauh Kangjeng Nabi eta anjeun kunaon kitu leungeun lalecet ye ceuk pamuda teh puguh kieu cenah Kangjeng abdi boga bapak ieu bapak abdi hayang umroh hayang ka Mekah ibadah umroh abdi ti Madinah sedangkan eta jarak Madinah ka Mekah pan jauh bahajinya 500 kiloan bener teu eta diakod bapakna setiap istirahat eta bapakna nu hayang umroh teh eta disimpenage diistirahatkeun dina taneuh nyaeta jeung dina batu eta leungeunna lalecet janahan bapakna kumaha Kangjeng Nabi anta
min ahlil jannah, anjeun kagolong anak anu bakal ka surga. Kumaha cek pamuda teh? Punten Kangjeng, ieu abdi ngagendong bapak abdi di Madinah ka Mekah, naon geus kagolong anak anu bisa mulang tarima jasa kolot. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Jauh tangeh kasep lauku tingkat jamiul ajsadi labtadat bih, sanajan dijualan awak urang, sandi urang, leungeun urang disodakohkeun, dijual, dibikeun ka batur, pikeun mulang tarima jasa kolot, moal kabayar ulah sok gegedeun sia dihalepun indung bapak. Lanjut, boga usaha gagah, ditanya ku tetangga, teh iya usaha gagah amat, waktu aing teh cenah menang kesang keringat sorangan. Nya kesang nya keringat, urang mau sakieuna lamun teh jasa indung bapak bener. Ja urang lain lahir tina batu, lain tina tatangkalan, lain tina taneuh, aya indung bapaan geus ngalahirkeun lukut leket kesang urang bener. Coba pikiran, ulah nyin pusing kalau jadi indung bapak mah. Ulah kieu Bu, lamun urang dirompok calik, jol Bapak RW atau Pak Lurah atau ketua DKM, assalamualaikum, ku urang dijawab kumaha? Waalaikumsalam. Oh, ja ketua DKM jeung jaro jeung RW jeung RT. Eta urang disunahkeun hudang nage, teu disunahkeun cicing ge teu naon. Jol deui di dieu kiai, assalamualaikum tenok, cik urang cek kiai teh nya, waalaikumsalam. Oh Pak Kiai. Tapi lamun indung bapak urang anu datang, sanajan indung bapak urang bodoh, sanajan indung bapak urang teu ngaji, sanajan indung bapak urang goreng rupa, teu nyakola, lamun indung bapak urang anu datang cek indung bapak urang teh assalamualaikum, dijawab ku urang waalaikumsalam. Eta cek Abidar Al-Ghifari dina kitab Sirajut Talibin, anak anu ngajawab kolot diwajibkeun hudang nage waalaikumsalam, mangga kalebet, bahkan disunahkeun ngalengkah 3 lengkahan, bahkan sampai 7 lengkah. Waalaikumsalam, mangga emak kalebet, geus kitu can wajar hirup nyeri hulu bae. Anak anu teu nyambut kolot nalika datang ka imah, bahkan teu hudang nyambut kolot, eta anak nu kitu bakal boga dosana sarua jeung ngadiukan Al-Qur'an. Ieu mah aya kolot, assalamualaikum neng, oh emak jajang memang gerak ke dapur ngami tah. Makana wajar hirup jomblo bae, usaha bangkrut bae. Siap ka kolot taat siap. Lalaki kamari bapak-bapak lebaran tahun kamari meulikeun baju pamajikan muara rahal. Joya El Jata tiung nage 450.000. Beneran? Abaya Hikmat 2,5 juta. Beneran? Heuh, mahal amatnya. Ngiridit, heuh sarwana ditagih. Tahun ima bapak-bapak urang ye coba belikeun abah urang, emak urang baju nupang mahalan. Abah najan tukang nyawa belikeun ku urang samping BHS, bajuna Almia, pecina Haji Iming, baju jorona Haji Amang, sempakna Haji Amung burung. Nya belikeun nu terbaik, mukena indung belikeun nu terbaik. Eta cenah pamajikan protes bae teuing burung, tahun ieu mah pamajikan mah beulikeun bae ka sarebat 35.000. Mah protes kadenge ku anak mah insyaallah anak bakal jadi anak anu soleh, amin. Pan bunga mah anak nurut ka kolotnya. Ceng mending di dieu ceng bareng urang ceng. Teu naon dak, masyaallah budak leutik resep ngajinya. Gitu. Lanjut mak, coba kakolot perhatikeun hayang endah hirup punten kasepuhan dina Fathul Muin pan Rubul Usri zakat 2,5%-nya tina 1 juta zakat natea ngen 25.000.
lamun boga duit 1 juta zakat ngan 25.000 jajal ka indung bapak mah ulah 25.000 lamun boga 1 juta bikin 250.000 anak nu barang bereka kolot beunghar yakin ayo kunaon cenah kiai abdi geus barang bereka kolot teu beunghar eta ieu mereka kolotna ngeupan sia mah lanjut golongan nu kedua jalma anu moal ditarima salatna zakatna puasana nyaeta jalma anu nganyerikeun ka hate guruna di dieu aya guru urang teu aya teu aya nu magahan Quran teu alif-alifan aya teu nu magahan mingguan aya nu magahan bulanan aya saencan ka jauh hargaan heula nu eta tah iya mau aya ka Kiai Jakarta siang ngiriman cau ge satengah losbak aya ka kiai anu magahan unggal poe unggal minggu unggal bulan diliwat dusun coba abul ulum khairu min abi nasab guru urang leuwih mulia tibatan bapak kandung urang di hareupeun Allah lanjut teuing nyapanya pahit tapi jadi ubar bener supaya urang cager kabehan pak ulah amprekan unggal tahun Rajaban Muludan kakolot ka guru urang sapele naudzubillahi min Masya Allah pak jalma anu doraka ka guru hirupna bakal diberek Gusti Allah penyakit nyaeta penyakit khawalat non khawalat cek urang teh mah kawalat kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran jalma anu nganyerikeun hate guruna ku Gusti Allah moal diberi kamuliaan dunia jeung akhirat naudzubillahi min dalik Masya Allah pak sing endah ka guru bu baheula mah urang mendak guru sing isinnya bunya manggih guru di jalan isin teu kuari mah teu saeutik he manggih guru ge kiai ustad ka dieu ngopi mending kana kula sasalaman kitu daek baheula mah manggih guru teh kieu makana disunahkeun lamun aya guru teh hudang sasalaman aya kolot hudang pan lamun aya kiai aya ustad guru urang eta urang lamun neuk sasalaman ulah diuk bae hudang urang jacek Syekh Abidar Al-Ghifari disunahkeun hudang nage bahkan hiji kaul nama diwajibkeun lamun guru ngaliwat kudu hudang lamun aya guru mah ieu maka guru nu magahan cuek bae wajar leungit kabarokahan di imah urang kusabab urang sapele ka guru anu geus magahan urang jakat ulah geura ka Malingping ulah geura ka Jakarta yeuh ka guru urang setempat heula insyaallah barokah lanjut supaya endah ai manggi nuju buahan ti Bogor ti Jawa cium tanganna ai kagur cium tangan gitu daek dusun ayo guru nu teu aya guru nu masih aya hayang barokah doakeun lanjut kakolot ka guru perhatikeun turut cenah kiai kumaha guru kula mah geus maot jeung kolot kula cara mentah hampura lamun urang suhul adab ka kolot jeung ka guru eta ulah gegerungan dina luhur kuburana ma pak guru pak kiai hampura aing baheula sok malingan jeng-jeng pak guru bohloon ulah kitu kumaha Fatihahan kiriman ayat Quran kiriman surah Yasin kiriman surah Al-Baqarah kiriman sedekah pikeun ka guru urang lamun bisa mah yeuh di dieu aya masjid di dieu aya pesantren urang boga duit boga milik yeuh Pak Ketua DKM abdi sedekah duit 10 juta atas nama guru abdi jeung kolot-kolot abdi kitu murid jeung anak anu endah mah geus kitu can wajar harese bae hirup urang kunaon we mah sedihna lain nya molototna ulah dong lokasinnya lokasin memolotot ai ku aing diki horeng pae Masya Allah jam sabaraha ieu mak hah
atuh tenang naon tenang baik Masya Allah. Lanjut mak, coba sing endah hirup kakolot jeung ka nu katilu, lamun hayang diterima salat urang, zakat urang, puasa urang, nyaeta kumaha aya golongan anu moal diterima salatna zakat jeung puasana nyaeta awewe nu teu meunang ridho ti salakina. Aing disurakan nu ieu mah jahatnya. Bener ya ibu pan pehewani ibu ya. Kadang-kadang mah ai keur bobogohan keur ngora cinta-cinta ku maneh. Rindu-rindu ari ku ari geus kawin duit-duit aing aneh. Bener beneran komo aing keur bulan kieu pan panen eta pamajikan bageur ka aing beneran mak. Eta di imah ngaliwatnya pamajikan keur kekedengan kasepak sukuna kalah malik naon cenah kakak hayang tah. Sia aya bagur aya duitan milih duit milih salaki beneran geus kieu burung survei nya survei salaki 5 tahun ka Papua unggal poe dikiriman ku salaki 5 juta milih duit milih salaki. Ai dia nu kieu yeuh nu kudu ditukar tambah kieu gege teu kaci ulangi deui salaki ka Palestina ilu perang jeung Israel 10 tahun ieu mah tapi unggal bulan dikiriman 10 juta milih duit milih salaki paeh los dia mah burung ditembak Israelnya teu kaharting urang sontrol ya teu kaharting urang dia ya sakali daya salaki 20 tahun ke Afrika dagang cincau jauh mah jauh tapi unggal poeng dikiriman 50 juta gagahnya milih duit milih salaki sia Pak geus ganti Pak. Iya nuki kudu dibere puisi teh aya mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung janung ora geus melendung nu kumaha sia lamun ora geus melendung bisa mewek doang anjing dia goblok bare teu neuk satia kunan sia bukan nu oranya para teh ku aing sadicara mula balik ti puting dia kunan gua kalau bukan nu ora goblok. Kau yang ibarat lo sih nyandung tapi pakai syarat. Naon syaratna? Lamun gilir barang tuna. Naon dia gilir barang dituna wartian aing mending teu jadi. Lanjut. Masya Allah coba kasalaki perbaiki. Kumaha gitu Kiai? Akhlak saha nu kudu dicontoh supaya kehidupan di rumah tangga endah, Bu. Lamun rumah tangga endah di rumah tanggana turun rahmati Gusti Allah saha anu kedah dicontohna nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kangjeng Nabi mah Bu Pak ulah-ulah ka sahabatna ulah-ulah ka babaturana ulah-ulah ka umatna kanu jadi bojo nageh Pak ka Ummina Siti Aisyah pakai panggilan terindah lembut lelei Kangjeng Nabi mah ibu sok dilembutan teu ku salaki ai tuh cenah jujur Kangjeng Nabi mah lelei kanu jadi pamajikan ibu sok dileleuyan teh ku salaki dengekeun Pak curhat ieu Kangjeng Nabi mah pakai panggilan terindah kanu jadi istrina ya Humairah wahai yang kemerah-merahan kusabab dina pipina Ummina Siti Aisyah aya berem-bereman ibu aya berem-bereman teu na pipina oh wah cenah Kiai gegara reuneuh piraku salaki aing cenah ngageroan wahai yang kageneuk-geneukan lain kitu dusun maksudna aing mah
maksud kieu atuh panggilan terindah teh dina rumah tangga urang mah yeuh urang Cikeusal, urang Malingping, urang Banten pakai panggilan terlembut anyar kawin aa neng bener boga motor ayah bunda meuli mobil papih mami siapa temantaskeun maneh pugu ngoyos papih mami papi iya keong papi cek salakina engke mami pugu anak tutut ki iluan aing papih mami parebut keong sia mah mantaskeun maneh geus kolot atuh abah ambu burung kumaha di sauran di waleran ku Ummina Siti Aisyah Kangjeng Nabi ya Rasulullah wahai utusan Allah gitu lelei lembut Kangjeng Nabi ngajarkeun dina rumah tangga sancan ka batur di imah heula endahkeun Pak Kangjeng Nabi encan pernah kanu jadi pamajikan magahan manggil ngageroan ku sebutan ngaran kanu jadi pamajikan di dia yang ngaran Enok Dewi hayang ngopi encan pernah Kangjeng Nabi ngajaran kos kitu Nok sarboah gitu nya Surni gitu geus eueuh ngaran kitu ku ari mah nya aya Surni aya oh kokom oh aya eta mah nya cing hiliwir ieu horeng eueuhan guys menyala bangku menyala sia kamar ge kahuruan salakina lebeting menyala cing hiliwir ieu horeng eueuhan guys menyala bangku menyala sia kamar ge kahuruan salakina lebeting menyala ulah nu hadenya ka pamajikan salaki izin digawe horeng terbakar bersama pemandu lagu LC naudzubillah min dzalik bener sing jujur ka pamajikan mah insyaallah doa istri solehah nyaeta doana lir ibarat 70 wali istri solehah ai solehot mah henteu solehah 70 wali doana diijabah eta karak satu istri Aisyah kunaon lamun dua istri sabaraha 140 kekuatan wali lamun tilu 210 wali amun opat 280 wali biang ai nyandung mah niatkeun bae parentah Allah ieu Pak ngeun ari berhasil henteu mah kumaha Allah bae eta mah demi Allah kula ge hayang mah hayang ngeun sin dipuncit ke rees aing ge aing curhat bae ge mumpung jauh aing ge oh eta live TikTok lain mang bisi di dulu aing ku pamajikan balik aing di kuncian kayak maaf mak damai aduh aing emang wanita ini nanti sumun kotilun racun yang mematikan wanita jahat emang kamari aing nyamunikeun duitnya cari tanah 500.000 pan sok nyoceng aing geus saeutik mah ya disamunikeun ku aing dina jero peci nu hideung mah aya cek pamajikan duit naon duit sial naon panggih bae ku sia gila aing heuh bisaan pamajikan kula mah bisaan nyer duit nama panggih bae aing heuh tenang kuari mah sok disamunikeun dina baju kotor Masya Allah bu nya sing endah ka salaki bu nya awewe anu endah ka salaki bakal dibere sikap ku Gusti Allah bakal dibere hatena nyaeta wal kadhiminal ghaidha awewe anu bisa ngendalikeun hawa nafsuna lir ibarat supir mah tinu kenca jadi kakatuhu tina mengkol jadi lurus tina teu endah jadi endah awewe anu bisa ngahargaan salakina yakin ku Allah dina rumah tanggana bakal diturunkeun rahmat kana eta keluarga
awewe kudu bisa ngehargaan ka salaki. Awas awewe anu pernah nyebut ngaran ka salaki teu ngehargaan ka salaki, eta awewe kudu taubatan nasuha, kudu tobat ka Gusti Allah jeung ka salaki. Awewe anu geus ngalunjak ka salaki, doraka ka salaki, nusud ka salaki, awewe nu kitu kudu tobat. Insyaallah jalma awewe anu tobat bakal diberi rahmat ke Gusti Allah. Ngeun bikang mah minta hampurana lebaran doang, eta ge geus lebaran mamarahan di bae sarwana nyecengnya, bener tak gitu? Bener kumaneh ngomong bener, mau disusukeun baju kumaneh ke sakitu galakna mah kumaneh ieu. Masya Allah, awewe anu bisa ngendalikeun hawa nafsuna bakal resep engke Bu mereka hadean kumaha alladzina yunfikuna amwalahum fisaroi wadoro, resep ke anak turunan ge berbagi kehadean baik di waktu susah maupun senang. Keur boga duit mah ibu barang mereka batur wajar boga ieu nya bunya, bener teu? Keur boga beas boga pare barang mereka batur wajar aya ieu, bener teu? Ieu mah keur teu gablek nanaon barang mereka batur eta anu luar biasa ge. Terus kiai naon barang bere kudu ku duit, sedekah mah lain ku duit bae Pak, barang bere mah lain kudu ku duit bae. Ceuk Kangjeng Nabi tabasamukum li akhikum sedekah, seuri anjeun jang dulur anjeun ge sedekah atuh ku seuri-seuri ka batur Bu. Ulah baeud bejeng baeud ditanya ku tatangga teh neuk ka mana, kakak neka mana, boga gelar nage nu kitu mah si hasem banget. Urang mah ulah jadi si hasem banget kudu jadi si amis naon, amis banget be aku sirem sun, heuh kudu jadi si amis bodi. Ditanya ku batur dijawab teh neka mana bade ka dieu beuna nyanak BLT endog jeung daging kotok, marah di sia mah teu meunang. Jadi jelema kudu nu enah coba he, batur meuli termos kumaneh ngagolak, batur meuli kulkas kumaneh nirisan, batur meuli parabola kumaneh meuli paramek nyeri hulu. Coba nu endah nyamanya barang bere kiai nan barang bere kudu ku gede, lain ku gede sedekah mama, barang bere mah nyaeta ku ikhlas jeung ridho. Nah bener, ibu teu boga gede atuh euy leutik asal ridho jeung aya, teu boga duit gede atuh sedekahna ku goban. Sabaraha goban? 50.000. Lamun teu boga goban goceng, sabar goceng 5.000. Lamun teu boga goceng gope, sabar gope 500. Lamun teu boga gope gotun, sabar gotun 5 perak. Lamun teu boga gotun acan goblok. Kiai mah kasar cenah goblok punten Pak, goblok teh lain kasar. Ceuk kamus bahasa Sunda Bandung goblok teh ceuk tukang jahit lamun ngajahit kagedean eta gogoblogan teu pas. Jadi lamun di dieu aya jelema sugih, aya jelema boga, aya jelema mampu teu daek sedekah disebut jelema goblok, teu pas jadi jelema sugihna. Cacak ku Allah diberi kasugihan, balit komo miskin mah gati kana sedekah, bener. Masya Allah. Coba sing bager kata tangga sancan kajauh bere heula tatangga urang jeung tatangga ulah pahewaan nya japaeh mah digugulung lain ku urang Jakarta ku tatangga, bener teu? Orang dia anu paeh bisi jagoan aya urang di paeh ditahlilan ku urang Jakarta apa orang dia? Orang dia. Makana jeung tatangga sing enak sing akur urang dieu mah sanajan cek paribasa kurang mernah kurang resep ge ditungkulan bisa poe nepi ka 7na bahkan 40na, bener. Coba sing enak mulai sadar diri, oh aing geus kolot geus tereh balik sing salamet hate urang, bener.
jalma anu endah kata tanggana yakin kahirupan di masyarakat nak diturunkan rahmat ke Gusti Allah. Sim abdi dongkap nati maling ting oge bakal balik nyuhunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.